Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Srog maju dituturkeun ku Ki Panjang anu nangtung di tukangeunana. Ki Lombok mun cereng ka Sirawing terus cerita deui. Wontoh loba bacot Sirawing. Dewek leuwih hade eureun jadi jelema deuleu. Lamun dina penting ieu teu bisa ngalajiwa Silaing Sirawing. Sakuluna si Debleng guru Silaing anu masrakeun Silaing ka dewek teh. Kaharti ku sia Silaing deui, ha? Hade lahnya rek sahawe eta mah anu maju kukuring tang tu bakal dising hareupan. Ki Panjang mah ulah lah karunya keur gering panas sigana teh Ki Panjang mah. Ki Panjang bagi kahudang amarahna. Mureleng ka Sirawing terus cerita deui. Lamun maneh hayang keneh hirup ulah loba bocokok sia. Kamana mending ngomong teh sia. Bisi dipaehan ku aing sia, dikececet sia, karek nyaho lalabolang ayeuna ka aing mah sia. Entong jeung cadikeun wae sia goblok. Kasinggung di hate dewek Sirawing. Ki Lombok nyarita deui ditujukeun ka Sirawing. Kena sayagan diri Lawing. Ulang mimitian leuleuh izin momosen. Dewek anu bakal mampu ngalajiwa Silaing di waktu ayeuna Lawing. Hade sok urang mimitian Ki Lombok bet hayang ngajaran euy pangartina Ki Lombok anu cenah mah alih nonyok ngan kade ulah moyodok bisi terus keok. Mangkaning di dieu mah loba bungaok katung ke Ki Lombok dipoyok Ki Lombok medok bener henteu bener henteu bungaok. Ki Lombok beuki tambah kaudang amaran haku sikep jeung caritaan Sirawing. Keur Ki Lombok mah kawilang kakara harita make aya nu wani ngahina ka dirina salaku jago kolot anu geus moyan di dunya kajawaraan. Malah nu ngahina ka dirina kawilang jajaka anu tacan lila makalangan. Ki Lombok langsung ngawangun pasangan saega diri pikeun ngamimitian majuna rajang. Aram canas sia. Harap canas ya. Malih bener-bener hayang pae Sirawing. Ayeuna rasakeun sia. Kumaha teu asna tulang jeung liatna kulit dewek sia. Kurang ajar ka mana-mana sia ngomong teh. Sanajan dewek geus kolot, moal make kudu hese merenan jiwa Silaing sia. Modal sia Lawing. Sok sia. Kurang ajar sia goblok. Surelat Ki Lombok majuna rajang ka Sirawing. Angin samberan panarajang sanajan masih kene anggang tapi nebarkeun hawa tiis anu teu beda ti es nembus kana kulit jeung daging lawan. Sirawing jadi ngaranjung kaget. Lain bae angin samberan panarajang lawan anu ngandung hawa tiis. Tapi tata gerak Ki Lombok jadi robah sanggeusna deukeut lain mangrupa tonjokan atawa teungeulan. Tapi robah jadi cakaran anu ngarah kana beungeut beheung jeung beuteungna Sirawing. Sareretan ku Sirawing katingali ku ramoleungeun Ki Lombok anu hararideng. Kituna teh lantaran Ki Lombok boga ilmu andalan anu disebut ulin cakar wesi. Ramo-ramo leungeunna mangrupa cakaran anu heuras lir upama beusi. Ki Panjang masih keneh cicing ukur ngabandungan kana lumangsungna kajadian. Surelat Sawuk Brak baju Sirawing soek kebenangan ku cakaran Ki Lombok. Sirawing gancang jingkrak terus ngacurelat kagigereun badan lawan. Saterusna ngasupkeun tajungan kana lebah iga burung lawan. Das. Tapi Sirawing ngaranjung kaget. Sabab asana jong kana gunukan batu karang. Sedengkeun Ki Lombok tetep agen henteu robah tina tangtungan badana.
Sirawing mundur ka tukang terus mancuh kentang tunganana. Henteu ngarasa gempeur atawa kaburu ku nafsu dina nying hareupan lawan anu tetelami banda daya tahan anu beda jeung lawan anu sejena. Ki Lombok seuri bari nyarita ka Sirawing. Kuluna oge guru silaing lawan dewek mah Sirawing. Wenang disebutkeun satata jeung ilmu dewek sia. Sabab sanajan silaing jago tetep eleh pangalaman deuleu Sirawing bebeuleukkeun sia goblok. Ki Lombok maha teuing pangajina mun guru kuring kudu jeung hareupan Ki Lombok mah. Sabab moal daekeun guru kuring kudu jeung hareupan lawan anu penek buntet kawas kieu mah. Ciga huit Cilemu euy. Untung loba batot sia. Jeung dewek oge leuwih hadil eureun jadi jelema lamun teu bisa ngalaciwas silaing dina waktu ayeuna Sirawing. Teu ngahargaan pisan sia goblok. Canyaho saha dewek nu sabenerna? Tanah sia. Ya. Ki Lombok maju dina rajang metakeun sapasang leungeunna dina ilmu cakrawasina. Sirawing jadi penasaran hayang ngajajal kekuatan tanaga lapisan lawan. Harita ngagunakeun tata gerak jurus geni pamatri sakaligus ngalawan kekuatan panarajang lawan anu ngandung hawa tiis. Sok. Keduk. Das. Hiu keduk. Das. Sababaraha kali bantrokan kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sirawing jeung Ki Lombok pada ting dalik deug mundur ka tukang. Sirawing mundur aya kana 4 lengkahna, sedengkeun Ki Lombok kan ukur 2 lengkah. Ki Lombok geus salah kaprah lantaran embung mundur leuwih ti 2 lengkah antukna jadi maksakeun maneh. Ngajadikeun sapasang leungeunna karasa jadi linu. Dada jeung angeunna oge karasa nyeri. Sedengkeun Sirawing sanajan mundur 4 lengkah lain ngandung harti eleh kekuatan tanaga lapisan. Tapi lantaran ngajaga kasaimbangan badan sangkan bisa gancang mancuhkeun deui tangtunganana. Ki Panjang narik napas panjang bari merhatikeun kayaan Ki Lombok. Bangun anu bisa nganyahoankeun kana kayaan anu keur karanapan kudu jadi dulureuna. Ki Lombok leuteup seugeuh ka Sirawing anu geus pancuh deui dina tangtunganana. Ki Lombok ngupat dina jero hatena. Edan. Kakara ayeuna kabandungan langsung je sarta karanapan kudu di aing. Aduh hebat. Hebat oge kekuatan Sirawing. Teu sangka ya goblok teh ya. Nyata hebat jeung abulin karuhunan anu dikawasa ku Sirawing. Aing jadi penasaran. Bet piraku aing kudu eleh. Kudu eleh ku budak kamari sore keulaanan. Keulaanan aing kudu eleh mah. Sirawing datang di adatna. Ngaheureuyan anu jadi lawan sangkan leuwih muncak amarahna. Ku cara kitu tangtu bakal aya pangaruhna kana tata gerak panarajangna atawa ajen ilmu bela dirina. Sok teruskeun Ki Lombok ulah terus moyodok. Buat mana kudu keok. Era atuh ku bakekok borokokok. Setan. Wajar sia. Boleh kene pasrahkeun deui eta silah jeung tibatan loba pamora masih goblok. Pek teh teuing boyokok. Gerasina coplok ieu babatok Ki Lombok. Tapi ulah ngagorowok lamun aya anu ngarontok. Sok gerak pino deui bakekok. Ki Lombok maju dina rajang dibarengan ku muncak amarahna. Manehna teu sadar geus kapancing ku sikep jeung caritana Sirawing. Sabrut. Sok. Kieu. Sapasang leungeun Ki Lombok meta dina tata gerak ilmu cakarwisana. Kabilang cakaran anu mampu nyasak badan lawan. Nyatana ilmu anu disebut ilmu cakarwasina. Tapi anu jadi lawan Ki Lombok lain jago biasa.
Sirawing murid tunggal Ki Debleng kawilang jajaka anu geus ngawasa sapinuhna ilmu silat buhun anu disebut ulin karuhunan. Dirina tileleutik geus dilatih ku kaayaan anu pinuh bahaya lantaran laku guruna anu aneh. Keur Sirawing memang teu ngerasa seber hatena dina nying hareupan kayan lawan. Panarajang Ki Lombok memang hebat. Tapi lantaran dibarengan ku amarah antukna Panarajang teh jadi mahabu tepugu. Di luar kasadaran harita Ki Lombok jadi merelolongkrang pikeun anu jadi lawan. Eta kaayaan bisa katinggali ku Sirawing dina tata gerak jurus Bayu Panglumpah atawa Panglumpuh. Jirim Sirawing ngacorelat dina kacepatan gerak anu dibarengan ku ilmu pangenteng badan. Kajadian saterusna runtuyan Panarajang Sirawing nu dibarengan ku tilu parapat bagian tanaga lapisanana harita geus henteu bisa dibendung deui ku Ki Lombok. Corelat. Panarajang Sirawing keuna kana puhu ceuli, dada iga burung jeung hulu angeunna Ki Lombok. Sabauk, dak, jebrot, celebet, dak. Rasain lo. Enak nggak sih? Rasain lo. Ki Lombok kagero kaget jeung nyeri. Ngabangkieung ka tukang bari panon Purialbun celit. Meh teu percaya Sirawing mampu ngalakukeun Panarajang anu saperti kitu ka dirina. Tapi Ki Lombok memang mibanda daya tahan anu hebat. Sanajan dadalig degan tapi henteu nepikeun karubuh. Malah gancang mancuhkeun di tangtunganana. Badana bari ngatur napasna anu renghos. Sirawing jadi penasaran. Maju deui ku Panarajang susulan pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tapi Panarajang Sirawing jadi kandeg di tengah jalan. Mangsa aya cirim anu ngacorelat kagigireun badana. Karasa aya angin sameran Panarajang anu ngarah kana beuheungna. Sirawing gancang narik badana ka tukang saeutik bari leungeun kencana ngabendung datangna Panarajang lawan. Sabuk gedug gas. Dalig deug. Duanana pada ngadalig deug mundur ka tukang. Sirawing nelekeun anu majuna Rajang tete laki panjang. Sirawing nyerenge seuri baritus nyarita kaki panjang. Halah, Ki Panjang milu tandang, woi. Kade ulah nepikeun ka menang wiwirang di kolong catang Padahal mending keneh minum lahang anu matak senang atuh Ki Panjang. Ngarah henteu hanaang. Ki Panjang muncereng ka Sirawing lantaran kahudang amarahna. Tapi nyaritana teh da geus bakat ku biasa teh anggar we ancan lair. Leuleus liat ngomongna oge. Aduh, maneh teh nyaan teu beunang disabaran. Euy, nu matak wayahna weh ayeuna mah maneh ku dewek rek di maotan. Atuh dabongan anjeun nu ngajantenkeun urang ambek. Awas ya sanajan begang tanagana mah bedas. Euy, jaga tah panon bisi dicokel. Euy, sok rasakeun ku dinya Rawing. Heup. Gerak Panarajang Ki Panjang kawilang nyal sebesar wajeng waktu dina cumarita. Tapi Sirawing jadi ngeranjuk kaget sabab angin samberan Panarajang Ki Panjang tetela leuwih kuat tibatan angin samberan Panarajang Ki Lombok. Tata gerak Panarajang Ki Panjang kawilang leuwih ngabayakeun pikeun jiwa lawan. Memeh Sirawing bisa nangtukeun sikapna pikeun nying hareupan Panarajang Ki Panjang. Harita Ki Lombok geus nyabrut miluna Rajang. Sirawing jadi nying hareupan dua jago kolot anu geus kahot. Mun lain Sirawing tangtu bakal gempeur atuh nying hareupan kaya nu lumangsung dina waktu harita.
kawilang kejadian anu arang langka aya 2 jago kolot anu geus moyan tur baroga ngaran kudu ngahurup jajaka saperti Sirawing. Pikeun Ki Lombok jeung Ki Panjang oge kakara ngalaman harita make kudu ngahurup anu jadi lawan kituna teh lantaran ambek jeung panasaran sabab Sirawing tetela teu rubuh-rubuh. Ki Panjang jeung Ki Lombok boga kayakinan Sirawing bakal rubuh bangsa nying hareupan 2 kekuatan anu ngurung dirina. Tapi Sirawing lain jago atah. Ki Debleng ngalatih dirina di alam bebas. Ti leuletik ngalakonan latihan anu baleurat ngajadikeun Sirawing asa keluar jeung jerona. Tata gerak panarajang lawan kawilang garang jeung bayangan. Panarajang Ki Lombok anu cepat tur ngandung hawa tiis. Sedengkeun panarajang Ki Panjang siga anu nyalse tapi mibanda tata gerak anu aneh sabab nyaho-nyaho panarajangna geus nyantong di hareupeun lawan. Angin samberan panarajangna ngandung hawa tiis atawa hawa panas. 2 kekuatan panarajang anu mibanda tata gerak sewang-sewangan dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan anu geus asak latihan. Ngajadikeun Sirawing kudu ngatrukeun sapiluhna ulin karuhunan anu kacangking ku dirina dina nying hareupan 2 lawana. Akhirna Sirawing jadi sadar kana kaayaan anu keur dising hareupanana. Dirina moal mampu ngimbangan 2 kekuatan anu ngurung dirina kajabati kudu ngagunakeun jurus pamungkas tina ulin karuhunan anu disebut jurus paku bumi. Sirawing ngacorelat luncat ka tukang ngalepaskeun diri tina kurungan panarajang lawan. Sirawing geus pindah tempat terus ngabangun pasangan jurus paku bumi. Ki Panjang jeung Ki Lombok silih reret, 2 nana kudu ngaku dina hatena. Tahapan ajen pangarti Sirawing kawilang susah diukurna. Ki Lombok anu leuwih ti heula cumarita kalancekeunna. Kang Panjang era keluar-luan lamun nepikeun kata bisa ngelehkeun Sirawing rek dikamarakeun ya beungeut urang Kang. Lumantak urang kudu bisa ngalajiwana Sirawing dina waktu ayeuna Kang. Ki Panjang bari merhatikeun kalebah Sirawing terus ngajawab. Ih bener atuh Ki Adi bet asa pirak. Urang kudu nepikeun kaeleh mah. Ya bener atuh Ki Adi. Rek dikamanakeun rarai urang euy. Jadi jelas. Urang ieu mah kudu bisa, kudu mampu ngelehkeun Sirawing ieu mah. Okona mah ulah kalaka kumaha oge Sirawing teh kudu dimaotan euy. Ki Lombok muncereng ka Sirawing anu geus pancuh dina wangunan jurus pamungkas paku bumi. Sapasang suku Sirawing lira anu masuk kana lemah. Kaistimewaan jurus paku bumi nyata nunggu datangna panarajang lawan. Pantrang pikeun miheulaan majuna rajang. Ngan satiap panarajang anu datang bakal kabaca kamana arah sasaranana. Ki Lombok ngarelet kaki Panjang terus nyarita ngajakan majuna rajang. Ayo ulang gempur dari Sirawing Kang. Buat penasaran lamun nepikeun engka henteu bisa ngarubuhkeun Sirawing teh yeuh. Sabrut. Ki Lombok majuna rajang dituturkeun ku panarajang Ki Panjang anu milu marengan. Sanajan panarajang Ki Lombok anu leuwih ti heula datang tapi 2 panarajang anu datang harita ngurung kana tangtungan Sirawing. Datangna panarajang Ki Lombok anu mangrupa cakaran anu ngandung racun ngarah kana jajantung jeung panon Sirawing. Sirawing metakeun sapasang leungeunna anu geseng hideung. Disusul ku tenggelan anu ngarah kana celah kosong tina badan anu jadi lawan. Kaistimewaan jurus pamungkas tina ulin karuhunan lain bae mampu ngabendung datangna panarajang lawan. Tapi sakaligus males narajang kana celah lolongkrang kosong anu jadi lawan. Sawuk, kejauh, kias, cebrot, celebet, das.
Kilomok ngagerudahankan jadi bari ngabangkieu ngadaligdeug menurut katukang. Sabab beheungna kabeunangan ku kepretan. Sedengkeun dadana dihantam ku tenggelan Sirawi. Dada Kilomok karasa eungap jeung nyeri. Kituna teh sabab mangsa Sirawi ngagunakeun jurus pamungkas paku bumi, mangka Sirawi kudu ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna. Ki Panjang ngaranjuk kaget, asa teu percaya kana panenjona. Panarajang Ki Panjang sanajan leuwih lalaunan tapi ngandung kakuatan tanaga lapisan anu leuwih rosa. Syuk! Kekias! Bantrok di bae sapasang leungeun anu pada-pada dieusi kakuatan tanaga lapisan. Sirawi ngasupkeun deui panarajangna kana celah lolongkrang kosong ti anu jadi lawan. Runtuyan panarajang Sirawing mangrupa 3 kali tenggelanana keuna ngahantam anggota badan lawan. Jebrodak, jebedas. Daligdeug. Tapi Ki Panjang ukur mundur 4 lengkah. Sedengkeun Sirawing dadana jadi ngarasa eungap hese ngamekan. Ki Panjang jeung Kilomok bener-bener kaget sabab sanajan Sirawing henteu ngarobah tangtungan tapi kakuatan tanaga lapisanana tetela leuwih kuat tibatan maranehna. Ki Panjang jeung Kilomok silih teuteut. Duana nameh henteu percaya kana kajadian nu karandapan dina waktu harita. Kawilang pangalaman nu kakara harita karandapan kumaraneh duaan. Daligdeug buru katukang cacakan bari maju babarengan. Kilomok jeung Ki Panjang jadi beuki tambah panasaran. Maranehna boga pamikiran, bet asa piraku maju babarengan make kudu eleh wawasen ku Sirawing. Pikeun anu sakitu kalina. Kilomok jeung Ki Panjang maju narajang babarengan. Tapi seperti tadi deui daya panarajang lawan teh lir upama galura anu numrag kana batu karang. Satia panarajang anu datang mampu dibendung ku Sirawing, saterusna Sirawing ngasupkeun panarajang balesan kana celah lolongkrang kosong nu teu kajaga ku lawan kawilang panarajang anu di luar dugaan lawan. Dina pungkasanana tarung mangsa Kilomok jeung Ki Panjang maju dina rajang. Sapasang leungeun Sirawing jadi leuwih tapis jeung rikat mangsa ngabenung datangna panarajang lawan. Sabauk geus degas. Mangsa Sirawing males narajang ka celah lolongkrang kosong lawan. Ngarobah tata gerakna dina jurus Mega Malang jeung Kembang Sari. Runtuyan panarajang Sirawing geus teu bisa dibendung jeung disingkahan deui ku Kilomok. Sanajan Kilomok mibanda daya tahan anu sakumaha hebatna tapi teu mampu ngajaga kasaimbangan badana. Hiu! Dak jebrot jebedas jagas. Kilomok kagero tarik awakna ngajengkang ka tukang. Saterusna ngakedebut rubuh nang karak bengkang. Kajadian anu kakara harita karandapan ku Kilomok sedengkeun Ki Panjang anu geus mibankeun panarajangna jadi ngarengkog ngareret kalebah Kilomok anu harita nyobaan rek model hudang. Tapi dada Kilomok karasa nyeri anu lain di kieuna. Saterusna aya anu nyurungkuy kaluar tina sela-sela juru bibirna mangrupa getih anu haleut keneh. Ki Panjang datang nyamperkeun terus deku digigireun Kilomok bari nyarita. Kumaha geuningan urang kalakan teu bisa ngelekeun Sirawing. Aduh. Nah aku naon buat kieu yeuh Ki Adi. Memeh ngajawab Kilomok koneal hudang terus tiuk bari gigih deug miceun kalieur. Lamun seglain Kilomok anu narima runtuyan panarajang Sirawing anu ngandung kakuatan tanaga lapisan. Bisa dipastikan bakal ngalayang jiwa na atuh. Kilomok gogodeg bari terus ngomong lalaunan.
ulang bertakara makin ngalaman jadi pacunang ya. Aduh, kumaha bisa kieu ya. Kumaha bisa kieu deh Kang. Wiwirang pikeun urang dina waktu ayeuna Kang. Lamun kieu mah eureun je jago teh kaya kieu mah Kang. Da kudu ngamuridkeun deui ya mah Kang ah. Urang bubarkeun we paguren teh Kang. Dan si Rawing teh lajen pangartina di luar dugaan. Waluh hebat Kang. Urang tarima eleh Kang. Kilomok nyaritana bari jeung ngahegak napas malah meh-mehan terus kapaehan. Ki Panjang ngarenghap narik napas panjang terus ningali kalebah si Rawing anu mancuh dina tangtunganana bari jeung nangkep harigu. Ki Panjang terus nyarita. Memang urang geus meujeuhna kudu eureun. Kudu leureuh meureunnan. Nya ayeuna mah mending keneh balik we. Mun kaayaan kieu mah yu urang balik da diteruskeun oge atuh da sedikit kurang eleh. Tah kitu we atunya. Ki Lombok geus teu loba dipamola. Harita dibantu ku Ki Panjang cengkat nangtung terus disangke. Samemeh ini Ki Lombok nyelang ngaret heula ka si Rawing terus nyarita. Rawing, dewek aku eleh ku ilaing euy. Dewek memang geus meujeuhna eureun jadi jago euy. Jadi ku ayana kitu bagja keur ilaing Rawing. Bisa salamet tina ancarawan dek duaan euy. Ayeuna mah dewek rek balik we. Rek balik Rawing. Dewek rek balik Rawing. Ki Panjang milu nyambungan caritaan. Ayeuna rek balik we. Da diteruskeun oge atuh karipuh-ripuh awak. Balik yuk. Geus kitu mah Ki Lombok bari disangke ku Ki Panjang terus ini tinggalkeun eta patempatan dituturkeun ku paneuteupeuna si Rawing. Kawila ngemplong hate si Rawing. Sabab dina pangalamanana mangsa ijen wawasan jeung hareupan Ki Lombok jeung Ki Panjang meh-mehan dirina teu mampu ngungkulan lawan. Mangrupa lawan anu pangberatna dina mangsana si Rawing ijen jajaten. Sangeusna unur Ki Lombok jeung Ki Panjang. Kaayaan jadi simpe sapi jempling. Si Rawing masih keneh mancuh dina tangtunganana bari muterkeun paneuteupeuna kasok kuliah eta patempatan. Tapi geus cukup lila nungguan bisi aya di jago anu datang tetela taya jago anu nemongan deui pikeun ijen jaten jeung dirina. Sanajan bener di antara rajagna tatangkalan dina balik ririmunan masih keneh aya jago-jago anu caricing di tempatna. Tapi ningali Ki Lombok jeung Ki Panjang atar eleh wawasen ku si Rawing, eueuh anu waranian deui maju nembongkeun diri. Sabab ngarasa dirina boga tahapan ajen pangarti nu aya di sandapeun tahapan ajen pangartina Ki Lombok. Mun maksakeun maneh oge tinang tu kalah ka ngaranapan Wiwirang jeung Kanjeng anu matak geus taya diuntupan pikeun ngalawanan si Rawing. Karasa ku si Rawing leuseuh tanagana. Awak asa ringsek. Tulang-tulang asa lalinu. Si Rawing narik napas panjang sababaraha kali. Runtuyan kajadian mangsana ijen jajaten dina nying hareupan lawan meh ngurasa kabeh tanaga jeung pangartina si Rawing. Saterusna si Rawing ngaret kalebah imah bari masih keneh bangun bisi aya tamu anu datang. Atau nungguan bisa eta anu datang. Sangeuna cindeuk eueuh anu datang nemongkeun diri. Si Rawing terus ngagandeang lempang mulu asup ka jero imah. Waktu asup ka jero imah, si Rawing ngan ukur sarareta ningali kalebah Kartika anu keur saretibra. Ngan aya nu matak aneh. Sababu Kartika karusut sarta bangun anu kesangan. Tapi si Rawing geus teu bisa merhatikeun lila kaayaan Kartika. Dirina bener-bener ngarasa capek lungse anu lain di kieuna. Goledag si Rawing ngagoler. Bakat ku capek langsung sare.
geus henteu inget deui kana naon-naon. Sarena bener-bener tibra nakeran. Isuk balebat nembongan ti belah wetan. Recetna manu kabagyakeun datangna sinar sinangling bari ngiciskeun jangjangna dina dahan tatangkalan. Si Rawing kaget ngulisik hudang waktu beungeut jeung tarangna aya nungsapan ku dampaleungeun anu lemes. Si Horeng Kartika geuningan. Tos siang Kang. Meni pules-pules teuing atuh kulem teh. Capek Kang. Kartika rada beda dina sikapna. Si Rawing kawilang kaget oge sabab sikap jeung caritaan Kartika bangun anu geus henteu asa-asa deui dina negrakeunana. Malah tadi waktu si Rawing keur sare keneh make wani ngusapan kana beungeut jeung tarangna. Memang akang tibra pisan mondok dina beuting tadi mah Kartika. Ari Kartika kumaha tibra deui? Kartika imut lalabari terus nyekelan leungeun ka teu si Rawing sarta nyarita di lalaunan. Kantenan we atuh tibra mah Kang. Sok uga atuh Kang. Pamali ngagulir wae mah. Sakedap di oge siang Kang. Kartika matot leungeun si Rawing sina hudang. Si Rawing wanea hudang terus diuk. Si Rawing ningali kaluar ngaliwatan jandela anu geus dibuka bari terus nyarita. Nyaan seger pisan karasana ye hawa isuk-isuk teh Kartika. Kumaha Kartika geus kacai? Teu acan Kang. Nu kaimpleng teh urang sareng kapancuran Kang. Resep seger teh geura. Gegetna keur Kartika ka si Rawing. Sedengkeun si Rawing jadi loba hulang-huleng sabab ningali sikap jeung tindakan Kartika anu kawilang robah ka dirina. Si Rawing jadi terus ngupat tina jero hatena. Naon Kartika beut jadi robah kieu nya? Beut meuni asa geget pisan ka diri aing. Da kamari-kamari mah teu saperti kieu sikep jeung teutepan teh biasa-biasa we. Kunaon nya? Nyaan teu kaharti. Kunaon Kartika buat jadi kieu ye? Ningali si Rawing kalaka ngahulang, Kartika terus nyarita deui. Kunaon Kang Rawing mah buat kalaka ulang-ulang kitu geuningan. Bade kapancuran moal ieu teh Kang. Atawa Kang Rawing bosan sepeda pada deket wae jeung abdi. Bosan ya. Kang Rawing pasti bosan ya. Lain kitu Kartika. Ngan beda ya nama sikap Kartika buat jadi siga anu geget pisan geuningan ka akang teh. Kartika imut bari ngagerentes jero hatena. Kang Rawing mah pura-pura wae. Pura-pura teu nyaho siga nama kana kajadian ulu mangsung penting tadi. Padahal jelas diri aing geus masarkeun sagala-galana ka Kang Rawing. Tapi wajar ketang mun pura-pura oge. Masih kene era siga nama. Kartika saterusna ngajawab kana pananya si Rawing. Nah teu kengeng gitu mun abdi geget ka Kang Rawing Kang. Kitu geuningan Kang Rawing mah basi ga anu henteu nyaah ka dari abdi teh. Keur naon atuh akang aya di dieu lamun henteu karunya jeung nyaah mah ka Kartika. Geus we ditinggalkeun ku akang. Da moal bisa nyusul mun ditinggalkeun oge. Bener henteu? Ulah Kang. Ulah ninggalkeun dari abdi Kang. Sok komo tadi wengi Kartika henteu neruskeun caritanana. Henteu wasa rek neruskeunana.
Sirawing netep ka Kartika terus nyarita deui. memang tadi peting apa urang sare bebarengan Kartika. Maksud Sirawing mah memang bener sare babarengan tapi tengah lakukan tindakan anu ngalanggar susila da pugu Sirawing mah izin jajaten di luareun ieu mah. Ngalawanan jago-jago nu hayang ngalajiwana. Tapi kahartina ku Kartika mah Sirawing geus ngaku secara teu langsung karena rupa anu geus dilakukeun ku maranehna duaan mangsa jajab kasuka nyesep sari maduna kacinta. Waktu Cipeting datang sumanding. Sirawing jeung Kartika keur ngalobrol, ngadadak di luar aya sora anu ngagero mangrupa panangtang anu ditujukeun ka Sirawing. Weh, Rawing! Si Ceri Rompung, keluar siap berhubung. Yuh dewek ayeuna datang pikeun ngaji Wardika, keluar siap berhubung. Sirawing jeung Kartika keluar, bali neuteup kana waktos anu memang parantos teu nyekapan deui. Waktosna Baraya Cakra geuningan waktosna parantos teu nyekapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.